Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Suna neraskeun hancan nu kamari nu kakatuna dina jejer carios Dendam Kabawa Pati bagian ke-12. Mangah mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng supados urang guar gitu urang ieu supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangah kaparayun maranco manco. Kamari teh nu kakantun teh aya sora tos nuju tahlilan aya sora nu ceurik ngabanginging. Sarejen barubar kalalabur nu nyesa teh di imahna Mbah Dodo ukur tiluan RT Juma si Otoy jeung Kilebe Katut nu boga imah mah ugu Mbah Dodo jeung Maijah. Kabeneran pamajikan Pak RT mah teu milu. Disampeurkeun ku RT jeung Palebe Katut si Abah Dodo dituturkeun si Otoy ge milu. Pok RT nanya kanu ceurik kanu sora gitu da eueuh jenisna mah. Saha atuh ieu teh? Di mana saha? Abdi Pak RT hampura geus nyarusahkeun ka orang lemur. Geus ngahesekeun ka sararea ka balarea. Kuring mah moal ngaganggu ka orang lemur. Komo nu geus bebela pati ka kuring. Ngan kuring mah anger moal sampurna jeung moal tenang hate. Lamun hate teh mah di alam barca atau di alam kubur kuring. Lamun dendam kuring can kalaksanakeun ka si murka katut ka anak buahna nu geus ngagadabah kahormatan kuring nepikeun ka kieuna kuring. Nuhun pisan kanu geus nulungan ka kuring ngabantu ka kolot kuring boka kuring sorangan. Kuring mah moal rek ngaganggu ka orang lemur. Kuring malah hayang ngabantu ge ukur ngabantu tapi da anger kuring mah arek balas dendam ka si murka. Bokna teh mitra eta teh geuningan lelemutan atawa ririwaan lelemutan nyineng si arek cenah arek dendam ka si murka. Kabah murka anu geus ngaroga hala jeung merkosa. Oi, geuningan Nyai. Nyai geus da ayeuna mah geus lain alam, geus beda alam. Sok anguran ge Nyai Cincing tenang. Ya Nyai, keundak ku Palebe ge didoakeun. Nyai teu waleh ku sararea malahan mah ku salemur didoakeun cing diterima iman Islamna. Cing ditempatkeun anu dipikaridho ku Allah. Jeung dihapus dosa perdosaan Nyai. Geus sok we cing tenang ayeuna mah ulah kamana wae kumarayang kamana wae teu puguh. Salila kuring can balas dendam kanu ngaran si murka. Kuring moal waka tenang. Kuring hayang manehna paragat nyawa kuleungan kuring sorangan. Kuring
nepikeun ka paragatna nyawa kieu alatan mikiran aje jeung hate kuring teu narima kasih murka. Mitra sora ngajauhan lemur, ngajauhan terus beuki laun sora les weh teu kadenge deui pas ngaleungit sorana teh pelebah caringin anu waktu harita nyinengsi digadabah kahormatanana. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, nepikeun ka kituna anak abah kudu sampurnana meureunna nya RT. Oh bah, kencing sabar bah, nyakeun bae. Urang doakeun we, ulah sampaikeun ka marakayangan tuluy. Ieu teh mun teu sampurna mah jigana manehna ngunek-ngunek nepikeun ka dendam ka bawapati. Hayang ngaroga hala geuningan bener geus apal bener si murka cenah nu ngaroga hala anu merkosa. Nyi Nengsih teh. Pok palebe. Geus ayeuna mah cing tarenang deui da geus init. Keun we bae keun heula urang Bandungan we kumaha cik nu penting mah ulah ngaganggu ka urang ka sararea cik hayang nyaho kumaha ketakna si murka. Da teu bisa dihalangan atuh ari nu boga dendam nepikeun ka bawapati kitu mah mitra. Sok we ayeuna mah nini aki geus we cing tarenang anguran mah terus kiriman doa. Sanajan ieu ge sok we urang prak deui we lah, urang saaya-aya we ieu nu aya urang tuluykeun tahlil ulah sampai ngabuntut bangkong. Mitra atuh ngarariung deui we. Deg nepikeun ka tamat ngadoakeun si sora geus eueuh, si sora Nyinengsih we kitu lelemutan nya Nyinengsih ririwa cenah nya ceuk dina ieu mah. Geus beres ngadararoakeun tahlil nuluykeun tahlil. Si Abah eta palebe uluk salam. Aduh kuring mah rek mulang we. Aya saha di dieu? Ieu aya abdi mah aya keneh. Ka dieu deui da uih deui abdi mah. Ceuk Udin. Bisi eueuh saha mah tadina mah rek ku abdi. Bah. Dijajabkeun. Tadina mah geus bae atuh rek kumaneh jig toy. Kali ewang karunya si Udin. Bisi sieun balikna. Nya atuh hayu palebe. Sareng abdi urang uih. Nya atuh hayu nuhun pisan Jang. Mitra Lut tarurun di Nagolodog duaan si Otoy jeung palebe jeung laleos tuluy teu ieu teu kocapkeun di jalana teu kocapkeun nepi ka imahna kaayaan berkah salamet. Tekung silila kuruduk deui si Otoy mulang ka imah Mbah Dodo. Geus balik deui geuning. Toy. Atos ada teu ieu dugikeun ka bumina we teu seueur saur.
abdi ge engal-engal deui we uwi ka dieu bilih aya peryogi nu di dieu ka abdi. Oh ngoses alus atuh syukur. Atuh Jang RT nuhun pisan. Sagalana meuni Ujang RT bisa dipang bebenerkeun gitu. Keun bae bah. Geus we ngursoking darenang. Keun bae. Moal nanaon nyineng si mah geus indit keun bae keun urang doakeun anguran mah tuluy we ngadaroa. Sabisa-bisa toy maneh wayahna monok deui wae di dieu. Sampeikeun ka 7na wae mah. Nya teu sawios paling oge abdi siang uwi heula gentos acuk Nyai Ibak di bumi. Bari jeung itu pan geus meser bahan sakedik. Bilih kahujanan kai. Bebener heula. Kitu we bae gedak-geduk heula beurang mah. Kajeun biasa we sare mah kajeun heula di dieu. Sangkan ame si Abah aya batur. Semuhun kitu. Atuh nya. Kuring rek mulang. Bah. Badodo. Abdi rek we heula yeuh. Atuh nuhun pisan Jang RT nya sok atuh didoakeun jinja salamat di jalan cenah una naon. Nuhun pisan gitu kasih Nyai ngidina Jang RT teu boleh di dieu. Teu nanaon gitu bah. Ridho lillahi ta'ala. Teu nanaon so. Nya kitu atuh. Ma meja abdi mulang. Nya atuh Ujang. Nuhun pisan Jang RT. Beral atuh cing salamet di jalana kadenya. Nuhun pisan teu bisa diucapkeun ku omongan. Katulusan Jang RT teu bisa dibandingkeun ku ucapan. Manuhun pisan ting kudu kumaha mamurang tarimana ka Jang RT. Duh kudu lah teu kudu mikiran kitu. Nu penting mah salalamat we urang keun nu geus eueuh mah urang doakeun we ku sararea. Beral atuh uluk salam. Uluk salam ka Abah Dodo, Ma Ija, ka si Otoy manut nepak ke kanu tak-takna. Toy, wayahna sare heula di dieu maneh nya monok nepikeun ka 7na wae mah. Nya mangga atuh ari teu kaabotan manu gaduh bumi. Ujang. Jang Otoy boro-boro keberatan atuh aya nu matuyan. Aki Abah jeung si Nini nya Jang Otoy boro-boro kabeuratan sagala nu puguh mah bagja we Ujang bela jeung daek monok di dieu maturan mah jeung si Aki jeung si Abah mitra geus kitu mah RT Jumang geus ngaleos mulang si Otoy gugoleran teu kagogoleran ketang istilahna bebenah heula manehna ngamparkeun samak terus segogoleran dina bantal dibere sarung si Ma jeung Mbah Dodo arasuk ngarampih ka pawon atau ka kamarna urang kocapkeun rombongan si Bah Murka cenah mah arek gagarong deui wae ngabegal jeung ngagarong ka lemur beditueun Cieuri ayeuna mah ngan jalanna teu ka Cieuri ka lemur Cibaribis nguliwed ke belah wetan mapai jalan kukurubutan mapai jalanna ge jalan ka nu hara-haraeun ka Tincak da geus aya panuduh jalan jeung geus pada apal eta jalan rahasia ka lemur Cibaribis
cenah mah aya loba lemur di dinya alaeun garongeun begaleun. Oi, geus hariap kabeh. Pok Mbah Murka. Siap bah atuh kita tadi ge hayu kuring mah geus siap ngadaguan pancen tugas teh Abah. Oh, nu sajena kumaha nu sajen minta. Siapa geus hayu ah, hayu. Atuh mitra si pilon mah teu dibawa da anger manehna mah bagian nyangu bagian heuh di dapur. Nu ini teh ngan limaan jeung si Mbah Murka. Kocapkeun di jalana asruk-asrukan wah geus apal deui geus biasa deui milampah dinu poek. Lempang dinu poek geus teu asa deui geus teu kagok. Caang bulan remeng-remeng teu pati caang kahalangan ku mega anu rada poe kahalangan ku mega. Bentang hiji dua aya barana. Kocapkeun geus nepikeun ka hiji ka sisi lemur ka sisi lemur Cibaribis. Bah, tah arek ka imah saha ayeuna? Ah, ralu si dia mah jigana imahna ge tuh tingali euy. Urang nu mana we lah. Tah nu hareup we lah. Tingali heula talun ti keula, talun ti ke maneh toy. Eta pel. Bisa aya rona. Nya atuh bah, urang talun ti keula bretek atuh mitra Tompel teh kuliwet. Bretek balik deui. Kumaha pel? aya rona duaan bah. Ah, bae lah duaan mah. Pancing we ku saurang atau ku duaan seneng ngidul tuluy ngaberik maneh. Minta ku sorangan jeung si eta tah. Jeung si Uhro, jeung maneh. Pancing cenah ka kidul. Ronana ari duaan mah. Api-api kumaha we carana? Nya. Muhun bah, mangga. Bretek heuh ari nit cing laleos doaan si Minta jeung si Uhro. Awas nu nya laleumpang itu bangun nu lalungse geus ngagerdig heula. Geus rada deukeut jiga nu lalungse. Punten akang. Mangga. Bade kamarana tuh aya kieu. Kesungi Pok Rona nya Rona di Cibaribis. Abdi teh kalangsu ieu teh bade kaseke awi ngadon beras-beras ka dieu. Atuh salah meureun salah mengkolnya. Nya kabelah kepalih mana ari jalan tuh Kaditu kuduna mah japang datangan ujang teh tuluy kaditu lain ka dieu mah berasna teh ka Cikasungka kaditu ka leuweung. Oh gitu. Habak teh atuh mitra. Rona ditinggang sulu angeuna ku si Minta. Atuh teu anta parah deui gelok-gelok teh nya ngudahkeun eusi peujit ngabarijeng ngecengkang gubrag. Waduh, nah ya teh jelema nagel. Ngecengkang. Barijeng humarurung teu bisa cengkat. Anu hiji deui rek nakol-kokol kaburu direngkas sukuna teh ku si Uro. Rengkas atuh gedebut habak teh punukna dikadek mitra lain ditinggang deui ku si Uhro mah atuh kokowowongan. Rona hiji deui teh barijeng lumpat tungtung nama dicacer dicecekan
Dijo tuluy diluluh gitunya tapi henteu ku tuluy dicacag ku bedo. Nepikeun ka teu arelingna duanana. Beretek atuh si Minta. Beres mah. Masih diamankeun Rona 2 mah. Wah bener. Oh ya, alus. Hayu. Bring atuh sararea mitra nyampeurkeun si Uro nu ngadagoan di pos Rona. Teu talangke deui cung Jileng kaburuan imah anu arada alus, nepang alusna di dinya. Keur pas ngagajileng kolebat, aya nu ngolebat bodas, bari jeung Nyi Kikik seuri. Ku aing sia ieu murka. Atuh mitra cing rarempon anu limaan teh ngadenge sora jeung aya anu kok ieu ngolepat jeung cicing dina tangkal mahoni dina cagak tangkal mahoni bari jeung cecerkeuteukan. Sia murka. Aing nepikeun ka iraha moal poho. Sia nu geus ngaguna sita kahormatan aing. Nepikeun keparagat nyawa jeung anak aing. Ku aing sia rek dibinasa. Saha eta wawanianan turun lain ngajedog di luhur. Jelema teu juri kitu teh ha. Lokba murka sugal gede kawani. Abong aing geus boga ilmu anyar. Sororot atuh mita nyororot. Eta teh naon? Si jurig begitu heulanannya mitranya atawa ririwa kahanap. Ieu nu kieu patut ka aing rek ngahalangan paniatan aing. Serepet nyebut bedog. Bedog menang bawa ti ujung kulon. Gulilak herang bari jeung kasorotku bulan saeutik caang nage geus ngagurila. Sia murka. Aing nepikeun ka iraha moal poho ka sia. Aing jeung anak aing nepikeun ka paragat nyawa alatan sia. Sia ngarogahala jeung ngagadabah kehormatan aing nepikeun ka aing ka tiwasna. Nepikeun ka iraha aing moal eureun ngaganggu jeung ngabinasa sia. Lamun can sia can binasa aing moal arek eureun ngudag-ngudag sia. Wah, jurigna nahaon? Serepet. Bari jeung ngomongaheumatkeun bedog mitra bah murka ka nyaeta ka ieu na Nyi Nengsih we kitu nya ririwana serepet keplos. Atuh dari ngarawana nu kitu da tong boro ku bodog ku bedil ku dipidamit oge da moal ieu. Ai. Asia teh jurig teh atawa manusia. Serepet deui kampleng keplos. Dilelempeng kanu dadana keplos. Kudu dikieu meureunnan sia mah murka.
Soroloet sorodot bari jeung ngageleyeung gitu nya. Pan teu napak ari ieu mah dedemit mah heul naon teh ririwa itu teu napak ngalayang nyampeurkeun ka Bah Murka. Kudu dikieu sia mah. Grewek atuh beheung Bah Murka dicekel dijungjungkeun. Oh, nih teh oi. Tulungan. Atuh mitra barudak anak buahna teh jungjeleng. Bari jeung teu puguh arek ngadek ge sieun milepas hayo ngadek si Abah. Tapi si Tompel geus apal deui. Da si Abah mah waduh kubedo dikadek kowe ku si Tompel eta ririwa kep habok ngadon kanu awak si Abah. Naon ari sia ngadek aing? Dapat abis siring ngadek ieu juri. Mata geus alak. Bari jeung nyekelan beungna digejretkeun eta mitra ku Nyinengsi nya ririwa ayeuna ririwana Nyinengsi. Aing moal nepikeun ka ira ge moal poho ka sia Murka jeung ka sia Tompel anu geus ngaguna sita kahormatan aing nepikeun ka aing boga anak nepikeun ka tiwasna sampai ka kiwari. Aing moal rek eureun sampai ka iraha oge. Aing arek kabinasa sia duaan Atuh mitra kitu mah cing jungjeleng lalumpatan muru ka arah balik. Ka lemurna gitu nya rombongan teh. Bari jeung ka sakalumpat kalampet wah sagala dirarung naon teh tunggul dirarung catang dirumpak cenah cekolot teh mah teu ditingali tincakun wah cing bareretek Bah Murka asa buria boncelik sewak ngalayanan anu kitu mah dikitu dikieu teu beunang. Sia make jeung lumpat. Aing ku aing kapikeun ka mana oge diudag sia Murka. Bari mitra tuluy ngalayang kuat ka nepikeun eta anu limaan teh teu puguh jurusan tungtung nama ngaramankeun diri masing-masing. Ocapkeun si Bah Murka manehna muliweud ka jero aya jero rungkun awi. Sia rek nyumput ka mana wae oge aing mana nyaho sia Murka. Awas sia ku aing. Lebat sorodot itunya ngapung juga dina film ieu mah dongeng. Pas kitu geus Bah Murka sorangan nu sejen geus bubar. Eta Nyinengsi nyorolot deui nyampeurkeun deui. Arek lumpat ka mana sia teh Murka? Da aing manyaho. Mitra teh eleh geleng si Bah Murka kawas nu heueuh. Mapatkeun ajian anu geus di bere ku guru anyarna nu ti ujung kulon bari jeung ngayekeun ngajokeun bedog.
bari gegereyeman dina sungutna teuing ngajak ngamatkeun naon nya. Pas kitu aduh euleuh Mistra waktosna ka Bujang Seep. Keun enjing urang teraskeun deui. Urang tuna heula ieu cariyos anu dina cariyos Dendam ka Bawapati bagian ka-12. Keun enjing urang teraskeun dina bagian ka-13. Hapunten nu kasuhun ka para wargi kabaraya sadayana para mitra. Tong hilap di komen, di like, di subscribe dina channel Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Gugum. Sakitu nu kahatur hapunten nu kasuhun sagala kalapatanana mugia ieu hiburan dan tiasa baberah manah pamiarsa. Sakitu wae ti simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.